Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Kena hayang nelpon Allah deui. Be. Sekali deui. Teu bisa. Pakai dong ya. Siap. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kudu diancam heula karena bisa terjadi. Sementara anak sekarang, Pak, bukan sibuk membaca Quran, tapi sibuk membaca FB-an. Betul. Bukan sibuk membuka Quran, tapi sibuk membuka WA-an. Eta kemana-mana HP tara di esot tuh. Bener toh? Kemana-mana HP tara di es lain budak. Kalau tak gitu siapa? Mereka cai HP. Mereka dia. Mereka cai HP. Mereka kamar HP. Arek modal HP. Ingges modal HP. Obeh. HP bahkan budak ora aya nama budak budak lalebay rek mangkat sakola update status OTW school saha begitu saha oh si Paul mata kong ulas oh gering saotik gering saotik update status lebay lagi Batman nih berat mencret aya nu komen babaturan anak cebok aku goblok ningang asup masjid rek Jumatan dulu biar ganteng marukna masjid teh salon Pak udah ayun karena HP boro-boro ngari mata bu ajarkeun murang kali urang ajar hari orang mah sibuk karena HP, sibuk karena dangdan, bener tuh. Wah eta lamun ningali ibu-ibu rek kaunangan ebring. Make lipen 7 cm. Make bedak 7 lapis. Mawatas gara ge teka tingali boga hutangna teh. Ningang we geus tepi kana parasmanan rek dahar. Riweuh ibu-ibu mah dahar ge gasieun kana lipen, nyo tisu deui. Ngaca deui, ngahuap deui asa ku repotnya. Da eta ibu-ibu mah geuningan aya berangkat ka onangan eusi tasna teh kosmetik, nah ari geus balik ka onangan cau, bolu, buras. Ibu Bu, lamun rek dandan kudu lamun hayang menang pahala di mana-mana urang rek sari jeung caroge dandanna teh lain rek kaonangan rek kaon teh rek ka pasar rek ka pasar make minyak sawitna beak sabotol Casablanca Marina beak kabeh ningal teh sare jeung salaki make baju 3 lapis pakai daster gamis sama jaket nyabuhun di balu Pak Nixon semangat kumaha selaki bener tuh ningali hudang sare satina datang dan teman kata tegain meningalina bu geura ditalian ku kabel ari ieu ditalian ku rapia ari kutang geura ngample hiji cek salakina teh ieu teh pamajikan eta kuntilanak cing atuh bu arek bulan jeung caroge teh ya bedak kanggo
anu kapamahan teh bedak wardah geuning nu kinclong teh nya eta sahring oge pake bedak wardah kinclong pake bedak war pacena pausat teu kabeuli atuh aya nu pangurahna pipa pake pipana pipa oge teu kabeuli paralon sakalian nya pan paralon ge teu kabeuli atuh make tariku ka dieu supaya ber pak make minyak sungit atuh ai sare jeung taroget teh make minyak Casablanca pake Marina pake bae kurang semprot-semprotkeun tah eta mah kudu loba sabab pusatna bau eta bah aja dapat usaha teu kabeuli Casablanca teu kabeuli Marina teu kabeuli gampang hayang seungit mah baur ku Surawung geus itu baur ku Surawung heula aing mah dan data reka orangan juga ka pasar ai salah gawe jeung salaki hese Allah ajarkeun anak urang beres baca Quran ulah sibuk pan geunaheun baca Quran budak morak mah geunah atuh ulah sibuk baca Quran Pak bedug budak morak geunaheun teu aki-aki pan aki-aki mana ka bedug ge aki-aki tapi mah budak morak mah geunaheun mirip tuh kalau pan air saminggu lah kaget lah adan ku aki-aki mah datang nganahon atuh Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah akbar balik dengan Allahu Akbar emang tinggal diri rahaya sholat hayya ala falah ada dak laki-laki mah enggak bener kali wah dak moran ada tuh bedaheun ka halipu Allahu Akbar Allahu Akbar tangan ayo gitu dak moran ada model gitu coba lamun ka hati-hati ngimaman geus parah pokok geus parah geus hate hati Bismillah maka sholat kasih Bismillahirrahmanirrahim wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghayru mamnun faman yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin budak perasaan surat wal asri teh bono nah itu make panjang padahal nyimpang kan surat watini dengan sapoeuna deui baca surat Al-Kautsar Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar Fasholli rabbika wanhar cek itu kak innalillahi wa inna ilaihi raji'un katakan pakai kan siapkan generasi pemuda siapa siapkan generasi pemuda siap
Tanamkan kepada para pemuda jiwanya jiwa masjid. Amin ya robbal. Jiwanya jiwa Quran. Amin ya robbal alamin. Ribu iya nalika ayeuna salat tarawih geus sampean geus 1000 we salat tarawih. Pan ari tarawih teh artina teh santai lain marah lain. Aing ini sok santai sok marah. Oh sarua jeung di ayeuna tuh. Babari aing ini dia heula dia. Oh. Da ta lamun geus ditakol beduk. Ceuk di tukang, tancepir. Atuh pan imam teh geus apa? Mau bakar. Kaburi di luhur parah singgara bul. Oh, pamangi kira barang kaburi. Oh, kayak ningang budak ora coy, alus. Paningang aki-aki. Dari uing mereka kayak lupa tuh aku yuk lupa tuh. Ditanya ke budak ora, kunaon bah? Cina apa teh mabok taraweh buat ayam mau. So, jadi ya tuh mabok taraweh. Bacaan. Pak, baca Al-Quran bepat indah. Tadi dia guru pilih. Baca Quran gak kena. Halipu rawasun kana cepil karaosna. Heuh pamaca Quran ge kudu make seni. Sikah ros diharkah. Pan aya laguna apa? Tong sabarangan baca Quran ge. Aya getol baca Quran. Salah lagam. Bener aya ayat mah. Jeung suratna lagamna salah. Tabat yada abi lahabi watab ma'ana anuma luhwa makasab saya selana rong jatalahab wa pro'atuhu hama latal hatom bijiriha hablum mimasad. Bener eta suratna bener. Laguna es lilin aya anu bener lagamna aya salah suratna mau dadang kacungkap baku suguna naon da euy naon ge naon hah heuh bener pak lagu nama bener ngan salah kade make Allah senang kata teh Mang Dadang ngajuka paku genah pan aing maca sholawat ge make lagu mah genah genahon maca sholawat make lagu genah tukang gorengan maca sholawat dagangna maca sholawat make lagu genahon ganas turi cireng tahu isi risol goreng hui cemplok bala tong hilap tempena molen goreng pisang sadayana gope ros nganggo cabe. Aya tukang gorengan? Bapaknya dan apa tuh? Ayo diusahana mah lain kitu. Ning upami urang aya tos jumaatan teh. Hilas pilpo wala narit pahat wabir pa'innaka ghafirun zambil adan pakai lagam genahon pakai lagu cing bayangkeun Pak di Masjid Al Hidayah
aya nu adang teu make lagam kieu nobar Bismillahirrahmanirrahim asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad mati shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Kira-kira cek bapak disangga naon eta tak mantap di mana-mana oke di mana-mana yo anu ngaku seni mah geunah maca Quran pakai seni geunah ngimaman pakai seni geunah kan gitu coba lamun ngimaman teu pakai seni. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin kira-kira cek bapak geunaheun teu isukan daek deui ngamamun teu moal amin coba lamun make ayeuna seni. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tuh kan aminah digeunaheun. Pan amin teh kumaha dolina? Amin teh kumaha dolin? Kumaha dolin? Amin. Coba mun teu make lagam. Dolin. Oh gitu. Batak amin mah kumaha dolina? Tuh. Pak. Paham ya paham? Paham ya paham? Tak geus paham mah naon teh tidak geus paham. Paham? Paham? Udah aing ngaji lila teuing mah teu paham-paham teh naon. Bener teh? Oh. Sim kuring mah yang penting balik di dia mawa amal. Amplop. Pan aing geus mawa amal mah sugan we jadi doa. Duit. Ngan duit. Doa Pak, doa. Kapan kita mementingkan Quran? Iraha orang perlu kana Quran. Kenapa Quran setiap hari kita lalaorakeun? Nah, lalaor udah sana. Lala ora. Di mana paling terpenting kita membaca Quran? Perlu Quran. Ternyata ketika kita sudah berbaring, yang harus yang hulu boga anak opat bisa ngaji kabeh bagya sebab di mana-mana lamun urang geus nyang hulu ngaret datang anu kahiji maca surat Yasin dina saluhureun sira urang Bismillahirrahmanirrahim Yasin nu kadua torojodi teu bisa ngaji pamacakeun surat Tabarok Al-Mulk teh dina saluhureun puter urang Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Datang nu katilu teu bisa ngaji teh ya. Bahkan khotam Quran, bahkan tahfidz Quran. Calik dina saluhureun suku urang ngucapkeun idza waqa'atil waqi'ah. Nu kaopat datang ngaharoskeun kabantuan urang keur sakratul maut, Bapak tuturkeun neng, Bapak tuturkeun ujang la ilaha illallah. Indah tuh. Ya. Indah pamigaduh urang kali model kitu. Ya. Sebab ketika kita sudah berbaring, yang dibutuhkan bukan mobil mewah, bukan rumah bertingkat, bukan harta yang banyak, tapi yang dibutuhkan doa seorang anak nu ngocor ka alam kubur
ayat 3 dina hadis Rasul hiji soda jariyah nyaeta wakaf. Oh. Nu motor ke alam kubur tilu Pak surga Rasul hiji sedekah wakaf anu bapak gaduh semen anggo ngabangun masjid, bapak gaduh keramik dikamasjidkeun, bapak gaduh artos dikamasjidkeun. Bo kali-kali urang badami jeung saroge bapana da aya nama mobil geus aya imah geus gedong anak kasatolakeun kabeh kabiayaan ieu duit 50 juta teh yuk urang ka masjidkeun babarengan aya teh begitu aya teh bo sarua jadi aya teh begitu atuh pokor 50 juta ka masjid nia pe jumaah kana Eropa Pak 20.000 ngadekeng sering pas kurang Jumatan dina saku urang aya 55.500 anu dasutkeun aya anu ngasupkeun 50.000 ka pasan mungutan hah disusul dia nang Eropa tah lamun anu naik kitu asup-asup karek kalepasan cek malaikat Ridwan teh jadi kalepasan balik dari jadi asup-asup karek keramik ngocor ke alam kubur Pak di mana-mana aya kurang dipakai ke masjid harta urang melimpah diangkut ke masjid ngocor ke alam kubur luar biasa teu eureun-eureun salagi anu salat